Sanur teh ustad dong Tadi abon. lain ustad, apa ku ustad, apa PPK-an, temantes. Menjadikan awewe. Ags ya. So, Lalu pengen jadi AWW pak, iya mah, dah biasa we tuh. kamu mung oper nud. Bang, kayak diumpar balik di gitu ta, di toser. Pasar. Emang nggak siap nyangap nabe? Itu nu mana kajodokeun teh Sanur tawa ti mau bingung. Kita belum. Pokoknya ke mana si Dea Sanud? Hah? Pokoknya ke mana si Dea? Oh si Den. Si Deana ya bu. Ayo si Dea udah konek. Tak kasih iting oke. Kasih, ting balatak, beh. Assalamualaikum. Ya bahan jeung si Umi jadi anak ting mah geura. Bisa iya. Lancet Bapak aing aja. koplok. Siapa? Sehat mang ting. Sehat be. Be, acuk saya Kang Abi be. Mangga kali cana katuh. Ya jaga soreangnya. Mau ayo mah merambah ke Bandung. Ke Bandung hebat mang ting. Jika Korea gitu. Cuma hebat mang ting saya Ah, henteu. Sok nyarekan si Dea, sok nyarekan si PJ tah pak si Iting pak. Karena naon memang bicarekeun. Cika aing mah lain anakna. Ah tadi beala mana mah lain anak pika hayang mana menjadi. Di bejaan hayangna kan lelaki. Mang ting sehat? Sehat, Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Selesai mang ting teh. Seueur awi mah Pak. Mungkin dua atuh lah. Oh, awi Pak Boy Pak aman lah kayak dikintunkeun we. Saya nu kumaha bapak ini, udah pengen nyangkeun. Heeh. Itu mana nomor? Mana we kayak pilih-pilih Sanur nyenak hiji mang ting hiji. Oh, aman. Oh, nah ini hawak atuh. Tengah naon keur mejeuna nun atuh. Henteu kan Oh iya, berarti disebutkan nanda. arisan. Lain, nanda. Umur kedua, mana ianya? Ya mah masih kena muda tuh Nud. Sok seberapa tahun umurna ya? Aya 45 beh. Kalau teuing atuh. 60. Tah, eta nu pas mah mang ting. Pak tah. Nun. Nongkrong nun atuh ieu mah asli. Abi masih ada. Sanur mah wet bloon. Tah. Pejabat ke bapak si Jadi kabe yuk. Pokoknya mun ayang alim kesayakeun. Siap. Terus indung urang ayang maksudnya. Oh, eta mah abi teu terang. Daek mana daek? Tutup. Eta mawar kayak dua eta. Bapak si Jadi mah harus Oh, gitu. Ibe. Sanut Oi, si papa hayang si bukan Arab cenah. aduh ini segala hayang eta anjing. Ya lamun bukan Arab, Arab kok jaya we tuh Nud. Erek Pak aya aplikasi Sunda ngaranna erek. Hah? Afrika Sunda. Aplikasi Sunda aya. Waduh. Madap eta mah asli. Asli lah. Aduh temen awe gede ting aing bieu ting. Jadi Black Mamba tuh. Oh, suka itu suka blog. Mawar. Guys, be ya hayang kriteriana nu kumaha be panjang menyesuaikeun nyeting. Oh. Arab. Hah? Kasih sanu adu eta mah rasa nu urang mah pausan bebolekakan. Waduh. Si Sanu udah tertutup gitu mah. Hayangna nu kumaha kitu model-modelna bebegatana si kumaha ki Nah, urang. tipe-tipe siga Sanud we dah teu jauh. Oh. Teh meme nu bikeun mantan maneh. Ulah bager teuing. Meme teh bager teuing. Baget teuing. Hayang nu rada brutal sikit. Ya, terserah ini anak aku. Minta saran. Tadi mah hayang umur tengaruh bener umur mah sama-sama ge. Ya, tuh di bawah 80 Nud. Oh, si Berlin atuh. Berlin teh geus kemana-mana ka sana. Oh, koplok hayang nu press. Kenapa? Hayang nu press nu ieu mah pinter hayang nu press. Minah pres be Minah, bener be. Minah, erek be. Lain lamun dina buah mah kot gelenyu teh kitu si minah mah. Aya eta. Orang mana? Orang Palembang jauh. Palembang jauh. Wah. Gelis asli. Tapi daek be kadinya mah eta mah Grace be. Grace eta mah can ka mana eta mah? Eta mah weutuh. Karek keluar garasi hungkul sagedeung. Cing tampilkeun. Anjing. Langsung eta mah mending langsung we COD.
Eta kudu langsung cawade bener kieu diserenkeun ku saya gitu. Gitu. Timo tuh rek biayaan yang hajatna cenah tadi teh. Aman pi asal kami toha abi kawinan sok. Udah Merek mesti emas mau 3 gram. Bener anjing ya. Oh bener mah toha maneh oh. Oh, sagua anjir Rana. Oh Rana tuh coba nih ingat atuh kudu ieu kudu deket. Emang tiap pagi suntangan kayak gitu tah, papa. Oh, enggak sanu deukeut atuh mau kitu aya ieu atuh bae dah. Urang catering 1000 ti urang sok. Tunggu si Iting siap catering aman. Sanu dua ci teh wae. Urang bae panggung sok. Tuh. Ih, Sebelah panggungna. Tilu kadua. Panggung kawin, panggung ieu anjing Karang Taruna sia. Heeh lah, ini ieu mah panggung. Ku urang ke ieu keun saya ieu kumaha ada gitu ieu be. Ya. Terserah baiknya aja lah. Asa ieu anu ieu ieu metohasi ieu karunya ieu. Geus ka jeung mitohana eta kitu. geus ame tere gitu. Tere lah karunya. Geus cari cing urang heula nu kawin mah ah. Bapak mana ke di sana dah. Oh, heula me. Anu kawin mah tanya heula jeung saha. Aya jeung saha emang kawinna? Ieu teh sok tara junun be. Heeh. Kajotihan. Heeh. Jang teh Baik bes nama kamari bes rek dieukeun jeung si Eboy. Setuju. Kasih sanurkeun we ting kumating kasih sanurkeun kawinkeun nya si dia nya. Oh, aing mah. Siapa itu gitu tah, Pak Itik tah, gitu teh siapa? Eta cocok. Bapak tahu. Seli tuh nggak poe rudak. Dikasih eboikeun jadi kemarin jeung si Kamu Eboy. ngalahin kudu aya kopi. Oh, Baik kopi wae mah. Udah sorangan di pepejet. jepul deh enggak tuh ada. Bisa jadi minggu 10 deh tah. Lain mending Kasih sabun, mending mun geus mandi ngaletakna ieu mah mun budang sare ngaletak seli teh bau udah dir. Neng, kalau nikah sama si Eboy, anaknya nanti Indo, dari turunan Indo, mama Arab, papanya Marmot. Enggak sih jeung si Eboy mah pejet kurang naon ngaranna teh tempat ya rek di paling mahal di Bandung nu sar gedung 100 juta kurang pamayarkeun. Oh, nah Jeung si Eboy. Iya jadi dia. Enggak Iya, sok jeung si Eboy gedung paling pamayarkeun nu paling mahal di Bandung. Aing lah hiburan yang naon maneh. Marawis. Marawi gampang. Gampang Marawis mah atuh. Di sewana ge tong ada sapoe asli 7 sih, poe ku aing gedung paling mahal 700 juta tah maneh mun jeung Eboy mah. Dio. Di. Nges, jadi mending kawin ka dinya bare. Oh, duit. Bapak macam Ah itu na galut atuh teu kudu riweuh eta mah paling naon maneh. Oh, Nu mana sih? Nu mana guys? Kenalin dong.